sategesna kaula teh keur nyungsi apa neangan milari naon kaula teh neangan jeung rama paman kaula teh kalengitan rama paman hai kakasihna teh jeung rama paman dipati Arjuna diiring ku 3 pawongan eta asa ngadenge eta hiji jelema eta katerangan anu tunggal eta neangan eta jelema waduh iraha eta teh labat ulah-wara ngangsen bar eta teraskeun atos pernah katana piti acan eta nu dipilari cobi parantos sabaraha taun upami taun parantos sabaraha sasi upami sasi teu ayana eta tuang rama paman untuk selama 3 tahun setengah tepi ka kiwari hobel baraya malah manar salira tadi kapireng anjeun tepang nya sareng Arjuna sanes eta tepang sareng anu milari dari naon sami eta jiga hidup kitu kasep anu lucu eta dedeh teuingan hanyakal eta akang teh kasep teu tiasa ngajawab anu sategasna akang teh tepung jeung Arjuna iring ku 3 jelema henteu mangsing lolong sumpahna oge dae hai daek buduk salalemu teu apal akang dupi salira teh bangsa naon akang teh bangsa siluman atau bangsa jin bangsa jin dupi kakasih ai ngaranna akang teh kana jikma di mana eta akang teh ti nagara Karangkansana eta akang aya maksud anu tartu kieu geura barayana urang ngadongeng panjang lebar sategasna akang boga nagara teh kaamah ku kasaki kurang leuwih geus aya kana 3 bulan aya kasakit sumramah rakyat rusak lamun katrapu kasakit isuk-isuk di mana sore geus ngajengjekeun di mana katrap sore isuk-isuk geus ngajalangun kitu eta saban beurang saban peuting jelema anu alut-alutan teh ngubur jelema kitu we digaratongan kitu jeung kitu digaratongan ka pakuburan waduh prihatin anu mawi atuna anu meukeun katerangan ti hiji kolot anu beunang dipercaya cenah kakarat ye nagara waras waluya eta lamun itu malan ku sirah jelema anu tantu kitu tah eta jelema teh rupana teh hideung atawa samani ngalahan Kresna cenah ngaranna eta Kresna teh artina hideung teh samani teh Kresna teh hideung keneh itu terus urang negara jeung ngalamani kitana Batara tingkatna raja kitu eta ceuk aki-aki nah sobat jiga nu kaget terus hai teraskeun kumaha tuina nyatu sajengna kalot temiang ti nagara beurang jeung peuting nganyacang eta di perjalanan namun bosen nyamah wiati sok dincaktan bosen dincaktan anyacang di awan-awan urang jeung peuting teh petota atuh di kaluhur ieu kaulah teh mah cahaya nyoy-nyoyang dina hiji tangkah kaitan orang kuno ya kaulah teh salita turun ti luhur ana berkat teh mau eta anu cahaya nu tadi teh geuning lain ieu maksudan akan tilu di ulung atawa tegas eta jelema anu keur HS nyegrek di tengah leuweung nyarane dina tangir kai eta jiga nu tibra HS-na ku akang dikaleketek salita eta reuasun bari hudang eta gasaki sik brai beunta ku akang ditanya cenah ngaranna teh Kresna eta Kresna ngaranna eta anu sami cenah milari Arjuna sakumaha disarukeun tadi waduh nah jiga nu kaget terus kumaha satulina Sanggeusna teh malah kangarana Kresna ti nagara Dwarawati eta gelar Batara eta gelarna raja akang minyahan nu kaya paparana akang salita engkak-engkakan Japlin
engkak-engkakan japin teu baya ti sikabayan dina film kitu katang tuanana bakat kubunga eta patepung jeung nu di tangan sarita akan blak-blakan yang maksud teh kitu ka Kresna yen akan ngabutuhkeun sirah Kresna nu tangtu waduh nah bat kunaon bat sorangan lain tarang panas lain hai patuangan nyeri lain naon atuh bet nyurang kitu kasakit naon ngaranna kunaon jiga nu kaget ngeun kumaha kajadian hai satuluina eta akan maksa itu mempertahankan bela dirinya kejadian akan oku bigalan pati itu tingali eta tangka kai ketika aut-autan tangka kai cing darok eta iwung awi ketika dempes saruntuh eta dipake gelut jeung Kresna atuna nah eta di mana Kresna geus rubuh eta ku akan deuk dipaehan Kresna abus kana taneuh teu katemung deui datang angin akan kasebut angin ragrag dina haur cucuk anu mantak akan teu jadi konsep kitu anu mantak hai akan kasebut angin yang sangina haur cucuk dengkeun haur cucuk nu dipikagila ti jaman budak nu dipikagila ti jaman leutik tak kitu eta sategasna ieu pagawean si Kresna kitu panga akan ngancem dina haur cucuk alah sarua we jeung nulungan anjing kadempet ka mungkin darina hai kakek bat ulah warasa sasaran kitu bat naon geus sobat tiga nu kaget ti tandi sanggeus bakaula ngabalakakeun ieu persoalan ieu kaduhung ditulungan hai nah bisa nyeun teu nyaho ieu teh putrana Rama Uwa naon Kanjeng Rama Uwa Kresna jeung Lamani hai jadi ka Kresna teh Uwa ais itu suana ieu tobat teh hapunten kasep eta kumawan tuluy kasuhun bat salira sareng kaula mah ulah bade pegat babarayaan ulah bade pegat sosobatan eta kaula parantos ngaku yen anjeun teh adik kaula eta lamun saanapun akang kangtung salira teh Yuswa deui ranap eta akan ngeraankeun eta lanceuk salira aya mah ulah kitu kasep eta sugan teh lain tuang Rama Uwa teh ayeuna mah karasan patepang sareng putrana sareng suana disuhunkeun meninggalihna tuang Rama Uwa bari disuhunkeun mastakana kanggo tumal nagara anu sakantenan digari mah hai sakantenan eta wawartos ka putrana muga disuhunkeun meninggalih eta priyogi dipeser sabaraha eta sabaraha juta miliar pangaosna nuhun ke citangisna cenah nyuhun kercitangisna tuang Rama Uwa bakal disuhunkeun mastakana kanggo tumal nagara Cinya atuh hideep itu nagara akang nu sakitu aut-autanana dina hal ieu kasep mah ulah pecah sareng akang kitu disuhunkeun meninggalihna anu kasep katut katsa anu lucu ajar bidadan sangaran anjeun hai ngaran akang Gonayitma aya naon dina maksalina rasa kaduhung aing ngajait dina haur cucuk hai ulah kitu pantulung tinulungan mah kudu ikhlas jeung ridho bat ulah aya kecap kitu eta pamali hai ulah pecah sosobatan bisa sugan teh jahat kitu utang pati jeung parpati utang widang teu bae kana ieu mah hai bukan mata pelajar ya bukan wani kamana kumbaka kapengen punyemu oko pikiran mati bila dah wani baka bisa mempertahankan bela dateng Rama Uwa Kresna kajabat ti kaula hai jahat ieu man keluk teu beunang ku dipisau ba hai teu beunang ku dibaraya si kurang ajar aing deui ngarengitkeun kana yasa anjeun memang yasa anjeun ditarima tapi anjeun anu mecahkeun bebarayaan ayeuna teh bela ka si Kresna coba-coba garap pitanang urang nyingkirkeun leungeun baju memang begitu acan goreng patuk anak kebela kakolot ayo sobat eta baraya tina baraya coba urang pada cekel sabuk punya satu pakai baju coba maju minta
wajar dipandang jago senapa tinggalaga tampiling ngaburinya ya tekarasana peres jeung perih panas aya linu nuturkeun eta teh sangkar teh hingana itu siga tukasa usikna teu katuturkeun eta jurusna make jeung aya monyet yang nyir sagala rupa eta katemu sageprakan eta siga tukasa make jurus ajul gedang lamun seug aing teu nyampak pangalmuih aing moal teu nangkarak pengkangan untung aing ngarobah gerakan eta aing make saladin noktrok tumerapna kacida ngaranjutna ngan ora kaya lain oge aing aya kudu ketapung kitu binatang sama ngaburinya di tengelna. Ya. Ya. Prabu Kanayitna tumipal mah ajaling pati. Dampa panangan Kang Putra kekuatan Pancabraja. Udang sajahat. Udang. Kaduhung ditulungan gue. Sugan telain musuh satu kawiutan. Hinadan. Nanging Prabu Kanayitna watet lantos 1000 kali mati sadina 1000 kali hirup tiap awak antel kana tangi. Ingat sagira tangis sapisan. Hai tingali sobat bujeng hingga kitu eta tadi kapan kau ninga kaula terung sebat. Eta kaula terung sebab baur cucuk nanging beteu naon-naon. Komo ieu ku tampilin dia kitu cobi pilih aya pangarti nu kali pilih bat pilih bade mutuskeun sosobatan teh bagelan. Sok gerakan naon deui cenah. Sobat-sobat gerak sungsi ti kiwari ingat-ingat kitu katang tuanana. Waduh. Hai sobat gogodeg kageteun. Hai kagetnya bat kaget. Waduh. Bajing ngehiri kapak ngara. Ya. Silakan. Hiji ulah narosok bat hiji bat. Hamad Ali ge hiji bat Hamad Ali ge hiji. Ajak keneh jabab ti kitu. Waduh. Raden Putra Gatot Kaca emut dateng Purwadaksina. Purwa maran Daksina maran Wekasan. Emut tinawan kita dieun kagilana teh lintang tipu haur cucu. Lajeng Gatot Kaca ngingkeun panangan raksukan kiwat tengen bakal ngarawugan Nayitna. Maka dilalapkeun deui kana haur cucuk anu pinuh. Ayo teh naon dibawa ka luhur bat di pangku kieu rek naon ya teh bat ya teh naon. Ieu dilalapkeun deui ku aing raur cucu. Hei bat.
Bat saderek paling naon bat paling mas bicis melincik eta itu mantan. Hai ulah cios jalan eta kajirat kana budak bat. Bat naon ka priog dia. Hai moal cios juga jaga tuang nama ulah bat entok batmu. Hai bat entok bat. Iya, wae dilelepkeun pinata. Aduh ampun, sobat ketika kituna tega-tega teuing kawas sobat. Aduh gesok. Sangat sucur. Itu adalah teuing karena kelek. Sing saleh kamu kadapat banget sobat. Sobat tenaga ingat bat ampun sobat Wah bare sakali-kali deh kalau mau cios ngarang-ngarang tuang nama Prabu Kresna. Aduh ampun sobat kekuat sobat baca nak deui aduh jangan baalah Beri sobatnya nyautan sabut deui bat ka dieu geura bat palae naon sarira pangabutuh. Disudi sakali-kali aing janji ti kiwari. Bat tulung bat. Bisa. Aya sobat jero kasih kurang ajar. Sobat tulungan sobat. Geus denge ieu. Saha mangkeluk anu wani-wani nulungan. Kajenting saha busana pun saluhurun. Bokapi kumaha salian bari dewa wani-wani nulungan dipanah musuh satu kabuyutan bae. Bilang. Hai sobat eta ulah kitu bat sanak deui bat ieu sanak deui kaula sambut deui naon kapriyogian bili priyogi uang dinar 1 juta miliar dinar. Hai bat moal cios kaula bat moal cios nyalasan kresna moal dek benu dek busuk dek disungkruk tumila dek dibentar kini-kini kitu sobat. Hai sabut deui. Bisa. Bat. Aing ngirit. Bat kari. Hai kari. Tulungan. Najis. Sobat gelo si kurang ajar. Ya itu ngaleos teh si jahat tayok ka bolototna keur gede kumis teh si kurang ajar. Hayang teh sakanya disabet gelap ku bapana gelap. Leuwih kejam eta manusia jahat. Aing dilelepkeun deui kana haur cucuk. Aduh genyuh ieu kana. Hai kami aya nu kayakinan. Dewa jeung atuh garajol dewa. Dewa mah anu murah jeung asih anu waspada permana tinggal pentosna keur kieu kurumuy dewa. Aduh dewa enga geura sumping aya dewa teh eueuh wae hayang teh siakanya di eta ditinggang ku batu ku kawasan di muka nu galalendesna baluncunur huluna tah si kurang Awas aing geus cager eta aing teh hanyat ka sawarga di awut kurang sawarga ku aing. Kitu kayana nagana ieu mah jerit koseak. Dilelepkeun kana haul cucuk. minoan Raden Putra Gatotkaca. Siang unit kaya kenap negeri Tosea. Raden Gatotkaca saharita lumampah raskeun di lalakonan utan. Kakaler kakidul kakulon kawetan. Milari ingkang Rama Paman Tipati Arjuna asuk-asukan kasaban angin mulai terkasungsi kantun lampas satengahing margi gantos ingkang winusida kocapa wontening tutugan suku gunung anu ngalonyor anu pinuh ku tatangkalan kasebat asramat nutara kasabah ku jalma satria panangaking Panawa Arjuna memelu gaib tina tapa kairing ku para pawongan Semarura kuda pawana sapala putra astra jingar dawala anu gumela tumutur tahun ka tahun Kakang Semar iap ka dieu Kang
urang reureuh heula bae ieu hanapun tangkakai anu ngarunggung. Anak ayana. Ujuk sumana yang gancang gitu kakang selain nanyak teh mangga wah mangga ya berarti kakang oh mangga aya pangesto bulan wa alah syukur ujang salangsuna wa bulan kumaha damang wa damang wa cu sumuhun nya baras apruk-aprukan teh tahun-tahun cu gitu lajeng aya we wa teh tapakna suku cararangkeul sumutang tos dampa suku balucrut ujang malun tahun-tahun kitu atuh cul nagara cul kewajiban cul masyarakat laras ngiring ka Gusti Pangaulaan ujang sumuhun nyateng kumaha nasibna nagara nu tinggalkeun mangkaning keur aya dina tengah-tengah pangwangunan tingkat kadua eta teh laras wararaas aya di pakampungan ngalaksanakeun kulawarga berencana nyebarkeun ka kampung ka desa jeung ka pengitan sumuhun kitu wa waas nyubarengan tugas ngalaksanakeun rakantang naon teh rakantang teh wa naon teh rakantang gandrung tangkal gitu masieuk tanah-tanah anu karosong sebagian ageng di pakampungan cek lah gancang kitu akang salib mangga ulang mangga ayo atuh cuy mangga wa mangga nyangakeun semua pangabartos di sinabipun Semar Konyuk dampa Gusti Pangaulaan tarima kakang gansang kitu kabaruda oh sae salukan akan selanjang mangga ulan mangga akang ulan ngakulan teh diantep ge payun om eta lah aduh hei wilujeng patepang deui ya sumuhun sami-sami akang disaur sumuhun akang dina tangka kae nu ngaran kadak kitu laras ternyata geuningan hanapeunana sumuhun takadangeur akang saranageur sarayajang pangesto kang heuk syukur cu sawangsuna akang kumaha damang apruk-aprukan perwartosna kulang akang sumuhun barang sakwae saban gunung dipapai ku akang gitu kang alah ketika nyaho rupa cangeh garjeng kasintu nya gitu pengalaman kang asruk-asrukan di kebon teh ieu updeling teh dah abdi naon aya ras kapun lanceuk we di mana kulang anu di mana teh ya mode Gararoa Purbasari sareng sajabina
anu nyanggah tugas paingan bararat tadi perkebunan ceui Sumuhun. da minang manggihan nog canggih Eta pemain nama pulang resep nalah. aduh gancang itu sudah wala euy Mangga. ayo atuh ah Mangga. yo abdi asdadi ngahaturkeun semua pangabaktos wah Oh, ditarima asdadi syun ada. Maaf. Bahrawi oge sami nah selengkos kakolot bae gancang kitu sida walagan Mangga pulang. pulang Pulang tadi tahu. wilujeng pagi Sumuhun pulang. aduh saralaga sarayajan Paneto akang. naon liren heula cenah Sumuhun akang. wararas teuing taun-taun ninggalkeun kota Tangtot akang. nyawang kaayaan keraya di kota akang teh sok Kumaha? ulin teh di Setamplat teh di terminal Naon teh di Setamplat teh abang teh? aya geus nawarkeun Kumaha kan? kol Gitu. sedangkeun hujan ngamuruh mui muatan kurang sedangkeun diudag-udag ku setoran sakurang-kurangna sadar mematak deket kana cilaka anu matak kudu hati-hati we Sumuhun. teu boleh nyempil eta kadenge omong calo Kumaha kan? ulang Kumaha cenah? nawarkeun ti Di mana? dayeuh kolot ka kebon kalapa Kumaha cenah akang pamata? kolot kalapa dua deui kolot kalapa dua deui Teko dibalikkeun kalapa kolot Iya. ya kan? hayu atuh cu Mangga pulang. Tapi no damel abdi dawalan nyangakeun baktos ponyuk dampal Gusti ditarima dawala nuhun ka bapak oge syukur jang syukur kadewek moal nyemah sih naon kadewek moal nyemah lamun geus boga sapatu nur elah deuk nyemah kuring Eta make waktu kitu Iya. kemarinnya, Bu. nya iya wis kena dihimpin nasti Tresakyan Tumampara mapa bahya